dibalik sesuatu ayah hikmah wajan kukumaha ge kenaikan pangkat ayah hikmah, keturunan pangkat ayah hikmah, naik sugih ayah hikmah, turun sugih ayah hikmah, urang ka dieu urang ka ditu ayah hikmah, urang dipake karesep ku pamajikan ayah hikmah, dipake ka bendu ku pamajikan ayah hikmah, selalu aya motif bae, motivasi bae kajeun kukumaha ge iyalah hilim mun teu ngaji bab hilim moal bisa. Mantap kula kuari mah geus lah moal nganasehatan rakyat dek nganasehatan sekda aing mah. Awat mulai ti kuari hilim. Nya. Engke lamun kapanggih jeung bupati ngaji naon di Cilongok hilim, Pak. Coba contohan, kula ge can bisa, Pak. Hilim ge. Waduh, masyaallah. Moal bisa sakicep Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lamun teu boga hilim moal bisa. Nu paling hebat hikmah. Moal bisa sakicep lamun teu boga hikmah mah. Maka urangnya dititah boga ilmu hikmah, maka loba santri anu ka Cirebon kapanuragan neangan ilmu hikmah maca kulhu 1000 sapeting salila 40 poe dahar nangan seukur sacomot balik teterak ditembak po ieu hikmah hetmah jurig sama kos kitu mah lain. Habib Rozak ngumpulkeun keris batu segala rupa malah mah aya nu datang ka imah kula edan kunaon ieu edan lantaran peuting ngagosokan batu bae jadi nyana kasurupan horeng aya batu nu nyurup batu aya nu nyurup kasurupan tina kiai kuari kemana batu nak geus dipikeun atuh lain bawa ka dieu emang deuk kumahakeun sugan bae panitia masjid kasurupan deui ieu teh batu da eta teh hikmah jurig lain eta hikmah mah saluhureun hilim. Masya Allah mun sabar bae urang geus hese ditambah ku hilim sangat sulit ditambah deui ku hikmah sangat sulit. Masya Allah Kangjeng Nabi mah teu hese sebab dicician bukakeun bersihan cicikeun plek tutupan deui ngeunah beuh urang lamun kos kitu mantep masak datang ka imah geus siap besok siap masing-masing nu seukeut black ku sorangan golbu black isuk dikubur atuh ngesian hilimna make guru mursyid ku sorangan mah hese urang kudu boga guru wa tarusam saiza tala'at tazawur an kafim zatal lamini atakrihum zata shimal wa hum fi fajatim dzalika min ayatillah may yahdillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida kudu boga waliyyan mursyida anu ngasupkeun ilmu mantak ngaji unggal peuting santri ngaji unggal poe santri ngaji deui terus mingguan ngaji deui bulanan eta teh deuk ngasup-ngasupkeun ilmu hilim jeung hikmah maksudna abeh bisa hiber mantak Habib Rozak mah di imah teh sok kikieuan hiber enggak nih gua nih ini terbang enggak nih aja lolonja baru dikit cek jana terbangnya sakulah tuh air lolonja leutik itu mah tuh moal paeh maning ti luhur munara ka handap sekaligus wassalam Habib Rozak selesai geus det. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang geus dieuseun ku ilmu hilim jeung hikmah sarua jeung Kangjeng Nabi bisa sakicep minimal urang 10 kicep Kangjeng Nabi kaluhur ka Sidratil Muntaha sakicep atuh urang 10 kicep bisa nu mantak dipertanyakeun apakah bisa semacam Kangjeng Nabi Isra Mi'raj. Apakah ada umat lain, hamba lain anu bisa sakicep cara Kangjeng Nabi? Aya diabadikeun dina Al-Qur'an. Lamun Kangjeng Nabi diabadikeun di ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, urang ningali cerita kisah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mindahkeun singgasana seorang ratu Bilqis
anu aya di negeri Saba dipindahkan ke negeri Yerusalem. Kanjeng Nabi Sulaiman merintahkan sahanu paling jitu setan tetap sapoe, jin tetap berjam-jam. Aya seorang hamba Allah anu henteu kacaritakeun, henteu kadengekeun, hanya hamba anu rudin, hamba anu biasa, Asip ngaranna. Jadi orang Asep, ya Asip. Nyana siap mindahkeun. Kumaha cek Kanjeng Nabi Sulaiman kesiapan maneh? Abdi siap mindahkeun singgasana Raja Bilqis ti Saba Yaman ke dieu ke Yerusalem. Sakumaha? Tuan bentak kicep memeh bentak geus aya di dieu. Woi mantep. Leuwih ti mantep tah mantap sekali. Jogja tah mah mantap sekali. Wah enak sekali. Dicoba. Coba. Menyeman bener baik. Kanjeng Nabi Sulaiman bentak perem bentak deui geus aya di dieu. Masya Allah diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Eta nu diabadikeun dina Al-Qur'an teh lain jelema laletik nu ku urang kuari kasaksian bae ge nu hiber nu urang kuari jaho Syekh Mansur Buyut Mansur ti Mekah ka Banten sakicep. Kiai Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura sakicep. Nu ku urang di Zarahan Syekh Abdul Muhib Pamijahan ti Mekah ka Mekah dia ka Tasikmalaya sakicep. Ya Allah ya Rabbi marukan kumaha lamun urang geus dieusian ilmu hilim hikmah maka sarua urang ge bisa datang ke Allah. Tinggal neangan ilmuna ye hayang kos gitu apa aya ye di SMP aya we SMA di kuliah di mana atuh ayana di mana teh ilmu kos gitu ayana lamun ente bisa hiber dek ka mana maksud coba ayo coba kira-kira lamun bisa hiber dek ka marana dek nanya panitia aing mah Rusdi sia mun bisa hiber dek ka mana Rusdi Bali belum deh coba atau ke Bali mah teman ping wah terberes. Nah gitulah para jamaah nu mantek kembali deui ka diri urang endek ente ka Allah tanya awak urang kesiapan urang dek ka Allah datang ke mana sehingga urang endek ente ka sorga tanya awak urang ketika urang nanya ka awak urang siap endek ka sorga apa endek kesiapanana datang ke mana. Ketika henteu siap deka sorga berarti siap deka neraka, siap henteu siap ka neraka. Aya di diri urang. Ulah neangan jauh-jauh. Kos aya jelema kukulintingan wali ya. Katukang kahareup kapanggih ku santrina. Mama, ieu katukang kahareup bae naon loba omong aya geur teangan. Naon nu diteangan? Kunci leungit. Kunci neangan muridna kulantaran teu kapanggih bae penggede ge nareangan kabeh mun kuari mah polisi abri ilu nareangan ya sekda neangan lah deh neangan suka kaler ka kidul ka wetan ka kulon nyanana kieu kapanggih henteu geus sapoe dua poe diteangan kunci teu kapanggih ditanya mama ieu nu leungit kunci naon sagala rupa aya di dinya sabendol cakna leungit kabeh kunci atuh mama ieu kumaha bisa leungit kieu nya eta teangan deui teu kapanggih kulantaran teu kapanggih bae ditanya nu bener mama leungitna di mana leungitna di jero imah apa nih teangan di luar di jero imah mah poek cek dina aya di luar mah caang sugan bae aya di nu caang bloon cenah mama tah aya leungit di jero imah di teangan di luar itu mah kapanggih-panggih cak mama pugu sia nu bloon aing teh deuk nyapertikeun kebloonan sia teh boga kunci di jero hate kunaon atuh eta kunci di jero hate kunci naon bae ge aya kunci Allah aya kunci surga aya kunci neraka aya kunci sugih aya tah lamun ngadenge sugih coba
kunci susah ya kunci daun bae aya di jero hate kunaon haju sia neangan di luareun hate bloon mama teh sia nu bloon jiheu nya urang bloon ka lain mama sian bloon goblok aing mah nyontoan doang tuh jadi emang ai jeung wali mah hese okos tu salah tapi bener mantak lamun tingkah hiji jelema ahli Allah sing hade mandal tadi Indonesia Raya eta kan kos tu bloon sabenerna mah bloon asli ieu kunci di jero hate lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawangna nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan surga aya 8 lawangna nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan di urang teh aya kuncina di urang teh aya cara mukakeunana lawang neraka aya di urang lawang surga aya di urang lawang surga aya 8 urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana lawang neraka aya di urang urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana nu matak dipersilakeun deuk muka lawang surga urang deuk nutupkeun lawang surga ge urang mukakeun lawang neraka urang mukakeun nutupkeun lawang neraka urang mana lawangna mata ceuli sungut lengan dubur kubul ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang sorga etalah lawang-lawang neraka kuncina ulah neangan hese-hese di jero qalbu gitulah para wali masya Allah nyen karikatur hese tapi babari tapi hese ternyata kuncina aya dina qalbu ente dek mukakeun lawang sorga sok golbuna siapkeun sebab kunci aya di dieu ente dek mukakeun lawang neraka sok bukakeun kuncina aya di dieu urang dek nanya bae ku ari mah ketika sekda korupsi eta berarti keur mukakeun lawang sorga apa neraka sekda urang mukakeun sorga apa mukakeun neraka siap bolong ketika panitia masjid nu ngaranna Haji Masuri aya jahe haju kunyana dideleukeun bae dadana lantaran poe Minggu tiap pan masuk mere nyana pan masuk narimana heeh tah haju bang dideleukeun lain neuleuna naon neuleu dada sebab dadana rada lama lebih bejakeun lah baik tah eta Haji Masuri keur mukakeun lawang sorga apa neraka sia nyaho sebenarnya mah sia nyaho tapi sia ge osok boglok blon lamun urang peting-peting main bola jam sabaraha jam sabaraha jamna tuh lamun teh disetel main bola kiai haju nonton main bola eta kiai keur mukakeun lawang sorga apa neraka coba tunjuk mana kiaina cepat golbu urang nu mukakeun kuncina lawang sorga jeung lawang neraka aya di urang lamun ente tengah peting kebeneran aya awewe komo ditongtonan atawa di nu rada sepi awewe ngadeukeutan aju ku ente dideukeutan aju leungeun nyekel susuna nah eta keur mukakeun lawang sorga apa neraka sebenarnya mah aing hese magahanana ka sia da sia geus nyaho sebenarnya mah kuari mah perbandingkeun bae lah perbandingkeun ieu sebenarnya sararia lobaan mukakeun lawang sorga apa lobaan mukakeun neraka jawab atau teboga kaisin muka neraka ya Allah ya Rombi berarti aing kuari hirup babarengan jeung ahli neraka sedih amat ya aing hirup Gusti Allah kumaha urang
lawang sorga, aya di urang lawang neraka, aya di urang kuncina, aya di jero golbu ulah neangan di luar kunci mah. Kadang-kadang orang kan babari jasa ngomong, "Bes, si anu kalakuanna teu beres." Waduh, si anu si anu. Eta kabatur mah bisaan si anu pugunya nage anu. Eta kuncina. Nah, kunci hilim, kunci ilmu, kunci hikmah, makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun. Peanganlah kunci simpen di dia. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang geus bisa hilim aya di dia, ilmu aya di dia, hikmah aya di dia. Urang lain aya di alam ieu. Lamun urang aya di alam ieu mah kieu bae. Hartina kieu bae teh kumaha? Urang ka Bandung 3 jam. Mun teu macet 4 jam. Garut 6 jam. Kitu bae kajeun kumaha ge. Di alam ieu mah kitu bae. Urang naik pesawat ka Singapura. Sabaraha jam kana pohoan min ka dieu? Ka Singapura? Sajam leuwih saeutik. Aing ka Singapura teh nyaho kaler kidul. Berangkat peuting balik peuting. Ka Singapura pernah tapi teu nyaho beurang. Cak batur Singapura rame cak aing mah henteu. Sepi Singapura. Teu manggih jelema hiji-hiji acan. Sebab aing mah berangkat ti dieu peuting, zarah ka makam, memeh subuh balik deui. Subuh geus aya di Jakarta. Jadi teu nyaho beurang ka Singapura teh. Ngan ulah eleh sumpah doang batur nyaritakeun Singapura, geus aing ge. Geus aing ge ka Singapura. Ketika ditanya rame kiai, teu nyaho rame aing mah. Sepi Singapura. Lamun urang aya di alam ieu bae mah kieu bae. Singapura 1 jam setengah. Urang ka Mekah 9 jam. Urang ka kitu Eropa 18 jam. Ka Amerika 18 jam. Kitu bae di alam ieu mah. Ketika urang aya ilmu, hilim, hikmah jeung makrifat, dibukakeun hijab fakashafna anka gitu. Pabasarukal hadid blak dibuka ku Gusti Allah. Ulah di alam eta atuh capek. Sok kadieu sub ka alam nu eta. Disebutna alam malakut. Urang kuari di alam mulki, lamun urang geus dibukakeun fakashafna anka gitu, urang asup ka alam malakut disebut alam malaikat. Di alam malaikat mah di alam malaikat perbedaanna per hari 50.000. Sapoe di ditu di alam malaikat di urang 50.000 tahun. Sakali deui sapoe di alam malaikat alam malakut di alam urang 50.000 tahun. Masya Allah. Ta'rujul malaikat warruh ilaihi fi kulli yaumin kana miqdaruhu 50 sana 50 alfas sana. Ta'rujul malaikatu naraik malaikat warruh berikut malaikat Jibril ketika mawa ruh-ruh urang diangsongkeun ka Gusti Allah ilaihi ka Gusti Allah fi kulli yaumin unggal poe miqdaruhu kana miqdaruhu nu aya ukuranana 50 alfas sana 50 tahun. Sapoe di alam malaikat 50.000 tahun di alam urang. Masya Allah. Tikalkan ke urang boho hese nu mata kecepatanana luar biasa. Sub ke alam eta Mekah salengkah, Madinah salengkah, sub ke alam eta Banten salengkah, sub ke alam eta hayang ka mana urang. Kangjeng Nabi diasupkeun ke alam nu eta. Sakicep ka Masjidil Aqsa, sakicep ka Sidratil Muntaha, sakicep turun, sakicep ka Masjidil Haram. Kangjeng Nabi na geus nyaho alamat. Kangjeng Nabi teh kapan uswatun hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kangjeng Nabi teh contoh. Mun Kangjeng Nabi na geus dibere nyaho ka alamat Gusti Allah, kita dibejakeun ka umatna. Nu penting ilmu, hilim, hikmah jeung makrifat bakal akur jeung Kangjeng Nabi. Sok gerage urang ilmuwan golbu urang hiliman gerage
geus dihiliman dihikmahan jeung di ma'rifatan. Wow, fakashafna anka ghita'at. Buka pabasarukal yauma hadid, mata urang lain mata nu ieu bakal cekas nerowong lain bae nu ieu lauhil mahfuz kadeuleu. Kahandap bisa kaluhur bisa. Kiai kula mah hayang carana bae kumaha carana dibere aya 4 cara sebab di urang aya 4 mata. Nomor kahiji mata kasat, nomor kedua mata perasaan, nomor katilu mata gelbu, kaopat mata pagawean. Urus mata eta gerage. Lamun diurus ku urang mata ieu, diurus ku urang mata kalbu, diurus ku urang mata perasaan, diurus ku urang mata pagawean, urang bakal asup ka alam malaku. Carana kiai sok regepkeun ka dieu supaya orang bisa hali berkabehannya. Perem plek delekeun heula ulah ka perem delekeun perem ieu kakarak mata kasat kuari Allahu Allahna asupkeun ka irung tarik Allah keluar irung kudu dileuleuh ku mata perasaan Allah naik awas ya bisa hali berkabeh ya. Tenang lah, iya kan pelajaran hiber supaya haliber geus beres perem ieu hu Allahna di irung kuari asupkeun ka kolbu ulah napas hap sabaraha lila kiai sekitar setengah jam tuh kan ulah napas ya isuk hiber ka kuburan pangheulana di kubur sekda. Oh, atuh hayang belajar kos kitu kudu menang sambarangan. Kudu tapak heula tina dahar tina nginum sabara poe. Tapak heula mata ulah pake dedeleuhan tapak heula ceuli sebab ieulah mata ieulah lawang-lawang anu bakal ngarusak. Dek dikasorgakeun berarti lawang narakana kudu ditutup. Mata ditutup lawang narakana ceuli tutup lawang narakana irung tutup pinarakaeunana sungut tutup narakana supaya muka lawang sorgana berarti kan kudu dibimbing zikirna teu sembarangan zikir kakarak bisa ieu maksudna naon kiai ngomong kitu ternyata Kangjeng bisa hiber urang ge mun endek hiber bisa kiai kula hayang jasa hiber hayu ndek ka imah kiai ayo mau sapi sia ka imah sapi hiber kage ajeun ku kumaha lamun urang geus hiber diluhurkan ngeunaheun pleng aju urang diluhurkan ngalamun aing ka mana kulantaran kebal teuing ngalamun ragag aju ragagna ka laut teu kacaritakeun ieu sakadar nyaritakeun ternyata aya petunjuk-petunjuk cara Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere buruk katakan bahasa Kangjeng Nabi lamun dimodif ku ahli tasawuf ahli thariqah buruk tina barkun teh artina kilat berarti sakicep sarua Kangjeng ge ngan Kangjeng lamun ngomong kos kitu ieu kan diabadikeun di Al-Qur'an geus lain di sorga bae urang boga kendaraan buruk jakuari ge urang bisa jalain Kangjeng Nabi bae nu naik buruk Kangjeng Nabi Ibrahim pernah naik buruk Kangjeng Nabi Musa pernah naik buruk pernah hampir nabi-nabi nu sejan lantaran wow jeung Gusti Allah pernah mi'raj ka Gusti Allah geus naik buruk atuh lain para nabi para wali ge geus naik buruk atuh buruk teh kilat masya Allah karim. Nah urang teh kudu pinter sebab lamun bodoh bae hese cari teh jelema bodoh bahaya aya jelema naik pesawat deuk ka Mekah bodoh ya jelema bodoh ya kan di pesawat teh di hareup mah kelas bisnis kula ya pernah naik pesawat kelas bisnis horenganan tersiksa di kelas bisnis teh kudu make bahasa Inggris bae
di kelas ekonomi mah urang teh waktu disuguhan waktu henteu di kelas bisnis mah jam sabaraha bae urang hayang cai teh kopi teh roti teh dan sebab bebas di kelas bisnis mah ngan bahasana Inggris ai kula bisa ngan yes jeung no sakitu doang tungtung nama aing tersiksa senang tersiksa na atuh teu bisa pan ngomongna lah dihenteu-henteukeun bae ngan kulantaran lapar ya nurutan batur toel nyana ngomong make bahasa Inggris kukula dibejakeun maksudnya aing hayang kos kitu tah nyana seri yes benar datang aing nu nyana mah gede nu aing leutik ya leutik amat sih asana teu seubeuh bener mah teu seubeuh ieu kan urang hayang nambah ngomong nanaon geus beak pan tadi hanjakal dibeakeun lamun aya mah kitu setengah Noel kos kieu deui gitu kan ngeunah ieu geus beak hese tersiksa aing bisnis nah iya ya bisnisna aya urang Banten pan urang Banten mah karampungan min karampungan urang Banten jeung kumaha aing bae urang Banten mah tanya sekda ge naik kapal di Mekah begitu naik kapal neuleuh di kelas bisnis burung lalega nyana diuk di dinya terebe pramugari geus ngomong bapak mah kursinya bukan di sini ini nomornya di belakang wah sarua mayat bisa atuh aduh bisa pramugari geus sesele melalui pramugara pramugara Pak mohon maaf ini kelas bisnis bapak kelasnya ini di belakang yuk saya antar lah siapa naonan mayar aja sarua naon dia enggak saya pilot turun tangan pilot cek pilot tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini kelas bisnis bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat ini ke belakang ya sia kos aing teu mayar bae boloon sia bisa berangkat bae geus hayu geus sarua wah cek pilot kakarak mangi kos kieu gas urang berangkat bae geus berangkat ngan pilot mohon coba aya kiai eueuh di dieu ya maksudnya coba doaankeun supaya mundur aya geus langsung ka luhur eta bos anu di kursi bisnis nangtung bae nya mah pan gengsi dekat tukang gengsi nyabur teh kos mamin gitu tah oke banyak ieu kursi aing ieu barang di dieu waduh Banten ieu pan ari marah pan nya mah golok pan ka mau golok pan kiai turun tangan ngaharewas mundur ka tukang bener ya bos naik di bisnis diukna turun eta kabeh heran ku pramugari teu nurut ku pramugara teu nurut ku pilot ke teu nurut tapi ku kiai nurut nah dek nanya bae ka kiai hampura kiai eta sih bisa nurut kitu kumaha diharewas gampang kumaha kieu ngaharewasna bapak dek ka mana dek ka Mekah hampura mun dek ka Mekah mah korsina di tukang nu di dieu mah ka Mesir bapak iri ke Mesir di dia baik oh aing atuh ke Mesir sakjana turun ya ke tukang eta bodoh teh dibawa kos kitu eta sakapal ge sakjana waduh aing aturan ke Mesir sakjana tah eta bodoh ilmuwan di dieuna hese atuh ilmuwan maka jeung kumaha ge barang datang teh ka Jidah cenah ka Mesir ja Mekah kene pilot hampir dibunuh gue nyana goblok cenah sia ja ka Mekah kabeh eta baduy ilmuwan mah hese atuh kajen kumaha ge endek ka Allah kudu aya ilmuwan sarua birokrasi ge urang dek ngadirikeun perusahaan lamun urang eueuh ilmuwan atuh kandas kajen kukumaha ge urang dek ka Allah eueuh ilmuwan atuh salah kajen kukumaha ge tetep bae kudu make ilmu
Okos Ki Junaidil Baghdadi, Junaidil Baghdadi ngayakeun pengajian lambat laun ribuan, begitu ribuan gubernur raja milu ngaji, begitu milu ngaji langsung kan gubernur nawaran ka Ki Junaid, Yai kula geus jadi murid kiai, ya alhamdulillah kulantaran kula ieu gubernur di dieu kula kan jadi murid kiai, maka kula ndek menawarkan jasa, butuh naon kiai bantuan ti kula keur meujeuhna ngajabat. Ki Junaidil Baghdadi mah tungkul we kieu barang tangga teh kula mah kieu bae Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulah ngaji. Kaget gubernur, mama kitu kasinggung ku bahas henteu, kitu keheul ka kula henteu, kula mah ngajak ka Allah henteu kasinggung teu keheul, tapi kok kula titah ulah ngaji, ulah bae heulanan lah henteu, kula mah yang jelas jasa ulah ngaji kumaha ieu maksudna ulah ngaji, sebab Bapak Gubernur ngarobahkeun hate kaula kamari ieu kula ngaji lillahi ta'ala, ngajak manusia dek diajak ka Allah, resep teu resep pokona dek di ka Allahkeun, kasinggung teu kasinggung dek di ka Allahkeun, urusan kasinggung jeung teu resep urusan pribadi. Tapi ketika gubernur nawaran ngagelok hate kaula, ketika ditawaran ku gubernur hayang naon jeung kebutuhan naon, maraka cabang hate kula hayang ngabangun ieu hayang ngabangun itu, waduh cak kula lamun aing ieu diteruskeun ngaji gubernur di hadapan aing anu cilakana, batur mah datang ka kos kitu ngaji ku sebab naon aya ilmuwan. Coba tawaran ka Ki Budoli, cak Ki Budoli atuh aing teh ditawaran proposal geus ka ditu. Ieu tah wali mah kos kitu aya nu nawaran robah hate aing, cilaka aing kamari aing ngajak ka Allah, kuari berarti aing geus hayang ka sia, hayang ngahormat aing ka sia, kajen teh diajian ku sia aing daripada cilaka aing di akhirat. Wali aya naonan ilmu, hilim, hikmah jeung marifat. Masya Allah, aing teu bisa hiber gara-gara gubernur ngaji, aing teu bisa hiber gara-gara raja ngaji, daripada aing teu bisa hiber kajen teu ngaji gubernur ka aing, jeung teuing aing mah urusan kanaraka jama boh kejemah amat. Itulah para wali Allah, Masya Allah karim. Nah ialah orang lamun nyaritakeun tentang asup ke alam eta, duh indah jasa Kangjeng sakicep, sebab lain di alam mulki aya di alam malakut. Ketika Kangjeng naik ka langit kahiji kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Adam, naik ka langit kadua kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yahya Isa, naik ka langit katilu kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yusuf, naik ka langit kaopat kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Idris, naik ka langit kalima Kangjeng Nabi Harun, naik ka langit kagenep kapanggih jeung Kangjeng Nabi Musa, naik ka langit katujuh kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Nu mantak ternyata langit geus bae ku ahli tafsir, wabeh di tafsiran ternyata langit renggang antara langit kahiji jeung langit kadua, langit kadua jeung langit katilu, sebab Kangjeng kapanggih jeung para nabi di langit-langit tertentu. Ya Allah ya Rabb. Tah urang kuari Wesul Kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan di handapeun aras, naros Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril aya teh saha nu ayun-ayunan, umat anjeun Muhammad. Saha ngaranna? Wesul Kurni. Beuh, keur naon eta di dinya? Istirahat nama di dinya teh. Nikmat jasa istirahat ayun-ayunan di handapeun aras. Ya Allah, Ki Pudoli istirahat di Citra, Ki Wahab istirahat di Puri, Aji Pendi mah geus lain di Puri jeung lain di Citra deui nya mah. Nya mah geus lain deui di Keramat Tunggak nya mah. Ngan geus eueuh ku di Keramat Tunggak. Istirahat teh ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim, wali Allah. Ieu istirahat di hadapeun aras. Gideg Kangjeng Nabi. Eta hamba Allah dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Lamun geus aya di alam eta, alam malakut, komo lamun geus aya di alam jabarut. Geus saya nyaritakeun ada.
Kanjeng diantar ku malaikat Jibril datang ke alam malakut. Ketika dek ke alam Jabarut, malaikat Jibril tersanggup dititah milu, ayo Jibril tadi babarengan teu bisa lain wilayah. Emang lah ya wilayah kula mah alam malakut. Ketika naik ke alam Jabarut lain wilayah kula. Henteu saya tiba, oh Muhammad lamun kaula naik ke alam Jabarut geseng awak kaula. Beuh horenganan aya wilayahna. Sekda di Tangerang, ka Bogor mah nya ge sarua bae Hansip. Atuh di dieu nya ada sekda ge. Jadi sawilayah atuh kabeh ge. Nah, malaikat Jibril teh sanggupeun ke alam Jabarut, tapi Kangjeng Nabi menaik ke alam Jabarut. Masya Allah, usul ilallah. Kesimpulanana ternyata horenganan perjalanan Kangjeng Nabi diawali ti Masjidil Haram teh peuting. Hartina peuting teh apa poek, berarti urang berangkat ti alam anu poek neangan cacaang. Ketika urang ti alam anu poek neangan cacaang teh kudu make ilmu, hilim, hikmah jeung ma'rifat. Nu bisa nendeunan ilmu eta adalah hanya guru mursyid wali Allah. Teu bisa sembarangan guru. Maka urang dititah wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak. Tipeting kudu hudang, sebab tipeting adalah lambang poek. Ketika Kangjeng Nabi diberangkatkan tipeting lain tiberang, ieu hiji ibroh hiji contoh bahwa hamba nage ketika endek usul ilallah ulah sare tipeting. Eueuh hiji waliullah nu peutingna sare moal aya. Nu mantap kabi brozak mah jam 3 bang SMS. Cihuy. Asal jam 3 jam 2 nyeneng SMS. Kula mah kajenting teu boga HP tapi nyaho. Horenganan lain tas zikir tas sosonoan yang pamajikanna ngaroko bae cihuy huhuy atuh teh mau mal wusul tah mah paling ya wusul kadinya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Lamun jelema geus dibere daek tahajud tidak terkecuali mungkin pejabat, mungkin pedagang, petani, komo santri, kiai, ustad, mantap jasa. Sebab nyana keur berangkat di tengah keheningan malam, poek buta rata, lambang popoek hayang menta cacaan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akan terasa gerak. Hudang peting teh bakal manggih kanikmatan. Jam 2:30 urang hudang batur sarare bakal kapanggih jeung sesuatu pasti jasa. Sabulan 2 bulan macan kapanggih, tapi satahun mah mungkin kapanggih. Hujan rada ngerecek, eueuh nu liwat, kemudian suara hening, masya Allah urang na hudang pasti baki papanggihan. Teu kebal aya sesengitan, sengit sada sengit ya naon ya. Bener bae nu sok tahajud bahorenganan sok papanggihan paingan cak kiai seng beuki ngambreng bae teh sengit beuki ngambreng mantap jasa ieu mantap asana malaikat jasa malaikat barang bentak pocong pocong urang nyatu jeung pocong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetep kudu dieusian ku ilmu. Sebab lamun bodoh dongeng hiji deui terakhir nu bodoh ye nu bodoh aya jelema bodoh ieu mah hese kan nu bodoh mah hese bae heueuhan ge ente kunaon betah mau bodoh atuh ieu mah bodoh tapi nyana wiridan bae wiridanana menang di buku lain menang di kiai di wirid bae geus aya 40 poe wiridan. Tanggal malam 14 nyana keluar. Begitu keluar lewat ka sumur. Di deuleu sumur nyana gideg. Wah. Bulan ragag ka sumur. Cilaka. Waduh. Iya kan kudu disalametkeun ceuk. Lamun bulan teh disalametkeun ieu cilaka bahaya kajen kumaha ge. Sebab can orang adanya bulan raga kasubur kakarakuari gegeraan bae nyana langsung ka imah ketrok palawang cak pamajikan aya naon kak bulan raga kasumur coba ka dia tambang nu bener kak
nyana nyokot tambang panjang terus tungtungna digagayatan gitu tuh. Dibawa ku nyana ka sumur pamajikan milu mana kak tuh dan jija bener cak pamajikan jauh teh bulan Masya Allah cak nyana teh bulan ragag aja ku kakak digayat cak nyana digayat ku nyana tambang dikehandapkeun kebeneran nyangkut di jero nyangkut tuh berat cak nyana. Waduh, kak, mangkaning bulan mah gede cenah. Eta berat eta berat. Aja kuduaan tuh, duaan yang pamajikanna. Satu, dua, boto buru. Bro, berateun, berat. Nyangkut dina naon meureun, dina batu ka jeung kumaha ge. Kulantaran kakebelan beunang kuduaan. Wah, nyana nangkara. Masyaallah, barang deuleu ka luhur. Alhamdulillah. Kaluhur bener alhamdulillah berhasil orang berhasil belum teh coba eta si bodoh kajian kumaha ge tetep bae bodoh bae atuh nyana sasalaban jeung pamajikanna bu kakak hadena aya kakak lamun eueuh kakak atuh bulan terus-terusan di sumur atuh kakak teh ya cak nyana pan kakak mah sekda aduh teu bareres. Nah, iya ilmu nu penting para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun orang nyaritakeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi indah. Sebab naon? Urangna cinta ka Kangjeng Nabi, iman ka Kangjeng Nabi. Kajeun kumaha ge moal anggeus-anggeus sebab tama diabadikeun ku cinta moal beak urang nyaritakeun Kangjeng Nabi. Andai kata tatangkalan dijadikan pena, laut dijadikan mangsi, jang nyipatan Kangjeng Nabi moal beak, boro-boro nyipatan Kangjeng Nabi, nyipatan kaboga urang ge sarwiti anggeus-anggeus. Urang nyeun surat yang sarwiti teu beak-beak. Masya Allah. Kutulis sepucuk surat ini di keheningan malam. Setelah kutulis akan kukirimkan surat ini ke pangkuan. Niscaya surat ini akan berlayang. Berlayang surat ini tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig damaja. Pokoknya moal beak. Jadi kuku lagi. Itulah para jamaah inti daripada perjalanan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dijemput titah ka Gusti. Tapi ulah ditekadkan bahwa Gusti di luhur. Ieu mah keur carita bahwa Kangjeng teh wusul ilallah. Wusul ilallah madeg di mana bae Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina, Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi kitu Yusuf di jero sumur dan lain-lain sebagainya. Nah, Kangjeng Nabi dibere oleh-oleh ku Gusti Allah Muhammad. Oleh-olehna salat. Maksudna tina 50 nu geus kamari caritakeun perkecil jadi dah 5. Maksudna ieu salat teh paranti wusul ka kaula cek Gusti Allah. Maneh geus nyaho alamat bejakeun ka umat maneh ketika umat maneh hayang ka kaula. Salat nemantak as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah naikna munggahna mukminin. Ketika urang hayang ka Allah make praktek wudu teu meunang sambarangan, teu wudu teu bisa. Wuduna make cara khusus. Setelah wudu malah aya wudu zohir aya wudu batin. Langsung orang menghadap ka Baitullah. Mun di urang di dieu ngiblat kulon. Mantepkeun hate, kosongkeun segala rupa ulah aya di jero hate. Jabatan tunda heula di luareun urang. Kemudian kitu naon ngaranna pangkat tunda di luareun urang. Harta tunda di luaran orang, sakabeh kegiatan tunda di luaran orang, sebab orang hendak menghadap ka Malikal Mulki anu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seakan eueuhna naon iwal ti Gusti Allah. Mulai urang usolli Allahu Akbar, ketika nyaritakeun Allah di dieu di jero ieu buleud eueuh anu aya ngan sakadar Allah. Keagungan naon eleh ku keagungan Allah. Ayana sagala rupa eleh ku ayana Allah. Kakarak urang bisa mi'raj ka Gusti Allah. Masya Allah karim. Tinggal insya Allah carana supaya urang hadir jeung Gusti Allah kumaha? Insya Allah kemun pajang umur meraj hari.
carana kumaha. Nah supaya Allah aya di dieu teh kumaha carana, aya cara. Sebab awak urang teh sebagai gambaran kendaraan. Isuk pagi tuh ketika roh keluar maja awak urang mah dipikeun ka leuweung teu saha cenah bapak urang nu ku urang dicintai rohan mah kaleuweungkeun, cenah ieu teh raja urang dikaleuweungkeun bae, cenah ieu kakasih urang dikaleuweungkeun bae. Komo musuh mah hirup kana ge kaleuweung bae habak kabeh kaleuweung. Aya roh maka supaya hadir roh nu suci, sebab supaya kapanggih jeung nu maha suci, roh urang suci ndek berhadapan jeung nu maha suci. Carana kumaha? Aya di kolbu urang, kuncina aya di kolbu urang, tinggal carana praktekna insyaallah iraha waktu urang bahas supaya urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu jelas oleh-oleh Kangjeng Nabi geus teu asing deui salat salila urang hirup sing hade ulah dileungitkeun, ulah ditinggalkeun salat satungtung normal di diri urang, akal urang laksanakeun salat, sebab salat adalah jang paranti ke Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan dikuatkeun iman, dicintakeun ka Gusti Allah urang supaya cinta ka Gusti Allah, cinta ka Kangjeng Nabi urang supaya urang di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi urang berangkat tina popoek supaya menang cacaang, urang kuari neangan cacaang, urang terapkeun cacaang ala kadar saperak 2 perak di masjid yuk. Urang babarengan maca sholawat jang neangan cacaang supaya urang dibawa ku cacaang masjid. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billah di rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah bina afati wan niqmah hami wa min ummah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah
salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, terutama ka papasekta nu manta kukula diwanian lantaran nyana geus daftar tadi di imah kula bahwa nyana deuk siap bareng jeung pacamat untuk mengikuti pengajian mingguan. Maka orang doakeun mudah-mudahan panjang umur selama ngajabatna, mudah-mudahan diberi jujur jeung adil. Setelah nyana ngajabat mudah-mudahan bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, bisa menyatu babarengan jeung urang, khususna anjeunna umumna sadayana. Urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah faraja wa makhraja ya sariqal mustasyiqin wa ya ghawthal mustaghithin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.